ilmu, hilim, hikmah. Ya Allah ya Karim. Masya Allah. Diberangkatkan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa sakicep. Di masjidil aqsa ka sidratil muntaha sakicep. Di sidratil muntaha turun ke masjidil aqsa daya sakicep. Di masjidil aqsa balik deui ke masjidil haram sakicep. Jumlah 4 kicep. Ya Allah, lalakon nu sakitu jauhna tapi ngan sakadar 4 kicep. Kok hebat amat sih ya, lantaran Kangjeng Nabi na geus diesian ku ilmu, geus diesian ku hilim, geus diesian ku hikmah. Moal bisa sakicep Kangjeng Nabi ti Masjidil Haram ka Masjidil Aqsa lamun teu boga hilim moal bisa. Nu paling hebat hikmah. Moal bisa sakicep lamun teu boga hikmah mah. Maka Allahumma arham ummat sayyidina Muhammad, Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Alhamdulillah dina saha kesekian kalina di dieu ngayakeun Rajaban. Dimulai leutik ngagedean seperti ieu lah. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kalayan inayah ti Gusti Allah, alhamdulillah urang dina malam tanggal 27 Rajab ieu dikersakeun ku Gusti Allah kumpul di dieu mengenang kejadian anu terjadi terhadap junjunan alam Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dipanggil kuno bogana. Lamun urang nyaritakeun tentang raja Jokowi belusukan raja urang. Di Jakarta Ahok raja Jakarta. Tangerang Zaki raja Tangerang. Cilongok Sukamantri Nana raja Sukamantri. Urang ningali negara-negara lain. Di Amerika Obama raja. Kemudian Saudi Arabia aya raja. Yaman, Irak, Iran, Turki jeung berbagai negara ngabogaan raja. Tetapi aya Malikal Mulki tu'til mulka man tasya wa tanzi'ul mulka mimman tasya. Raja di raja ialah Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah ngadamel bumi 7 lapis. Allah ngadamel langit 7 lapis. Raja mana nu bisa nyeun langit? Raja mana nu bisa nyeun bumi? Sehebat teknik Jepang moal bisa nyeun taneuh-taneuh acan. Segagah Amerika moal mampu nyeun awan-awan acan. Ternyata raja hanya sementara tapi adigunana pohara. Lamun urang raja kuari okos nu moal malodar, nu moal parae, padahal mah ayat Raja Malikal Mulki. Qulillahumma malikal mulki tutil mulka man tasya wa tanzi'ul mulka mimman tasya wa tu'izzu man tasya wa tudhillu man tasya biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Jadi jelema nang raja di raja, jadi raja nang raja di raja. Allah isuk pageto turun jadi raja kuga raja maharaja, kemudian nyana engke paeh ku raja di raja.
geus Allah maha kawasa atuh janu nyieun langit jeung nyieun bumi. Lamun urang nyaritakeun bumi 7 lapis, urang nyaritakeun langit 7 lapis, tinggal ahli-ahli tafsir nyaritakeun tentang lapisan bumi. Apakah lapisan tersebut nempel apa renggang? Urang mun nyaritakeun nempel sok aju ngerenyed. Nyaritakeun renggang kitu keneh aya bae tanu renggang-renggang. Ieu keur carita bumi. Persilahkeun ke ahli tafsir tentang langit lapisanana. Ti langit ka hiji, langit ka dua, langit ka tilu, langit ka opat, langit ka lima, langit ka genep sampai ka 7. Rapet apakah renggang? Hanya Kangjeng nu apal, hanya Kangjeng nu uninga. Maka supaya jelas tentang bumi, supaya jelas tentang langit, cek Gusti Allah aing nyieun seorang hamba anu moal aya papadana, mulyana moal aya papadana, agungna moal aya hinggana, moal aya bae di alam dunia modal kos kitu ngaranna kakasih aing Muhammad. Muhammad ku aing endek didatangkeun ka aing, cek Allah. Endek titah silaturahmi. Maksudna kunaon? Maksudna titah nungtun umat, titah mere nyaho ka umat supaya umat nyahoeun bahwa aya Malikal Mulki, supaya manusia saantero di dunia supaya nyahoeun nu nyieun langit jeung nyieun bumi teh aing cak Allah, supaya engke nyampaikan nu ngaran kakasih aing Muhammad ka seluruh umat bahwa langit teh aya nu nyieun, bumi teh aya nu nyieun. Ku aing dipanggil heula abeh nyahoeun alamatna. Jibril, coba turun sakedeung. Mangga Gusti. Jemput Muhammad, ulah salah ke rojak deui. Atuh malaikat Jibril mah masalah emang kapolsek atawa abri, saralah abri mah puguh teu salah jemput. Komo Haji Pendi mah loba salah, kita ngajemput lalaki cewek. Ulah salah jemput, Jibril moal. Dijemput ku malaikat Jibril minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa, di Masjidil Aqsa naik ka Sidratil Muntaha, usul ilallah. Maksudna naon? Supaya nyaho alamat ka Gusti Allah. Setelah nyaho alamat bejakeun Muhammad, aing teh aya nu nyieun langit jeung bumi, jeung bejakeun Muhammad ke seluruh umat jung kadarieu kitu ka aing. Besi teh apaleun alamatna bejakeun ku hidup Muhammad. Yeuh alamatna ieu tah nu mantap. Urang kuari perkenalan jeung Kangjeng Nabi supaya urang ku Kangjeng Nabi diajak ka singgasana Rabb Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Urang lamun deka belusukan hese kulantaran teu nyaho alamat. Kuari urang teu nyaho presiden urang di mana. Boro-boro Presiden Jokowi, presiden urang ieu presiden Tangerang teu nyaho. Apakah di Tangerang apa di Jakarta wallahu a'lam. Teu nyaho. Saanu nyaho coba bupati urang di mana? Teu nyaho. Kula mah nyaho. Weh rahasia. Aduh. Nyaho lah kajen ku kumaha ge. Teu beres lah. Ya wakilna ya sekda mantep. Kaharti tadi sambutanana atas nama bupati nyambut nyana ngajelaskeun tentang pembangunan. Setiap kecamatan bakal aya kantor keagamaan. Beres nyaritakeun kantor keagamaan, nyaritakeun olahraga. Ieu kan sebenarnya teu nyambung. Ti agama ka olahraga teu nyambung. Padahal mah nyambung sebab deuk kumaha bisa nyieun kantor lamun teu sehat.
kumaha bisana ibadah lamun teu sehat. Nu mantak langsung nyaritakeun tentang olahraga. Mantak sekda bintang ke-11 Tangerang. Nyana ye bintangna, mantak eleh bae main bolana. Atuh letoy kieu. Lamun urang nyaritakeun jemputan Kangjeng Nabi minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa sabaraha jarakna. Di Masjidil Aqsa ka Sidratil Muntaha sabaraha jarakna. Tetapi kunaon sakicep datang. Ya Allah ya Rabb. Sedangkan jarak bumi matahari bae 1.500 juta kilometer. Cahaya matahari nyorot ka urang. Eta teh lamun hayang nyaho kecepatanana 300.000 per detik. Ente lamun nyaritakeun tentang cahaya matahari nu nyorot ka urang per detik, kecepatan matahari 300.000, Masya Allah 300.000 kilometer kecepatanana per detik. Lamun 12 jam kalikeun cepat sabar. Ya Allah ya Rabb, ketinggian 1.000, 100, 500, 150 juta ketinggian matahari ke bumi kuari. Antara kecepatan matahari anu nyorot ka urang jeung ketinggian anak. Perhatikan ketika urang leuleuh ka panon poe geus ka mana, cahayana panon poe geus ka mana, kecepatanana luar biasa. Dihitunglah oleh astronomi ahli palak nu mantak di ilmu palak, ulah disangka ilmu palak teh sembarangan. Sanajan jago kumaha ge ilmu palak aya di Quran. Ketika salah batur salahkeun. Ja aya perhitunganana atuh kecepatan ketinggian ya urang teu kudu make jeung aturan-aturan kafir bae. Kadang pleset aturan kafir, banggakeun aturan Islam. Kurang kumaha ulama jago ilmu palak, matak laon tuturkeun ilmu palak ulama, ulah nuturkeun sang kafir bae, sang kafir blon meleset sia we salah bae. Urang kuari tertegun ku urusan kecanggihan kafir, padahal lamun urang menelusuri keaslian tetap Al-Qur'anul Karim. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, Kangjeng Nabi dijemput samemeh dijemput dieusian heula galbuna ku ilmu, ku hilim, ku hikmah. Bersihan make cai Zam-Zam, geus dibersihan dieusian di dieu dibelekna dina liang handapeun tenggorokan datang ke handapeun bujal. Urang lamun nyaritakeun handapeun bujal, urang pada urang lalaki oh masalah. Tapi ketika urang nyaritakeun handapeun bujal si eta rada lain deui rarasaan. Tek. Siapa sok ka mana bae. Bukakeun belek bersihan beres eusian ilmu hilim hikmah. Ya Allah ya Karim, Masya Allah. Rapatkeun deui tumpakeun kana borok diberangkatkeun minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa sakiceub. Di Masjidil Aqsa ka Sidratil Muntaha sakiceub. Di Sidratil Muntaha turun ka Masjidil Aqsa deui sakiceub. Di Masjidil Aqsa balik deui ka Masjidil Haram sakiceub. Jumlah 4 kiceub. Ya Allah, lalakon nu sakitu jauhna tapi ngan sakadar 4 kiceub. Kok hebat amat sih ya? Lantaran Kangjeng Nabi na geus dieusian ku ilmu, geus dieusian ku hilim, geus dieusian ku hikmah. Lamun dieusian ku ilmu doang bakal adigung jelema.
sok esian geraku ilmu fikih bakal sok esian geraku berbagai ilmu tafsir bakal sok esian geraku ilmu alat bakal sok eta cacak-cacak ilmu pesantren komo bangsa ilmu-ilmu di luar pesantren ilmu formal cara sekda sok polisi sok abri belah dituan sok 2 kilo presiden sok mual bisa henteu sok lantaran ngan sakadar dieusian ku ilmu nilai jelema nu teu boga ilmu leutik kabeh ge samarukna sekda nilai jelema teu leutik ya di bawah aing kabeh ge kecuali nyala berhadapan jeung bupati kakarak hampura kakarak berhadapan jeung camat mat kemana sia mat komo hansip mat leutik cak sekda sebab naon ngan ilmu eusina nu mantak presiden asa aing ge bogana ngan ilmu doang nu mantak gubernur asa aing ge bogana ngan ilmu doang nu mantak bupati asa aing doang hei kerajaan aing satungtung aing jadi raja awas sia ku aing ulah macem-macem sia ka aing tembak sia ku aing sebab boga ilmu doang lamun teu dieusian ku hilim moal beres sedengkeun mana aya bupati dieusian ku hilim mana aya sekda boga hilim kuari nyana make kopiah ge batu kuari isuk mah di nelayan sarua bae eueuh hilim lain di sekda ieu sama kumaha sih jadi itu Palembang aslina orang Tangerang keur carita boro-boro sekda boro-boro bupati kiai ngan boga ilmu takabur teu boga hilim mantak Kangjeng Nabi dieusian ku hilim sekda nu mantak ka dieu teh maksudna mah hayang dieusian ku hilim pacamat ka dieu teh hayang dieusian ku hilim coba kiai panggesiankeun ieu hilim kos kumaha hilim ini tuh aya hilman aya hilman mah aya hilim mah hilim mah belah ditueun sabar ngaranna hilim panjang mun dicaritakeun malah jadi orang sabar hebat belah ditueun sabar ngaranna hilim Masya Allah karim sabar teh mun urang dibere muriang sabar cuman aya katahan sabar ditahan tapi lamun hilim nikmat urang teh kuari boga kabogoh kemudian kabogoh urang mutuskeun urang diputuskeun ku kabogoh urang sabar jages ngaji pan urang wasobrun jamil sabar geus lah pokona mah geus aya gerak Allah kajen ku kumaha ge sabar nyeri mah nyeri ngan ditahan sabar tapi hilim mah nikmat eta hilim tadi bantek lamun urang carita hilim eueuh deui iwati para wali-wali Allah jak kiai ge boga hilim teh carang lamun kiai bae carang boga hilim atuh komo meureunanan pamarentah mah komo pedagang mah kiai bae nu boga hilim hese jasa mentak aya hiji raja nyana resepna nembak kaleuweung jeung asistenna ieu ahli Allah hilim baheula mah asisten teh ahli Allah penasehat raja ngomong asisten nu paling bagus bahasa naon bahasa nu paling bagus mah khair artina khair bagus jadi naon bae bagus naon bae geus raja bagus bae nu resep bagus nu teu resep bagus eta adalah pelajaran nu paling antik jeung paling unik salah sahiji pelajaran hilim adalah khair naon bae khair wah bagus aya bawahanana nya hormat kana khair aya bawahanana teu pati ngahormat khair aya bawahanana rada ngalunjak tetep sia khair bae pamajikanana kanyana hormat khair pamajikan anu kadua teu pati hormat khair bae lah aya deui nu hiji deui teu ngahormat tetep khair jadi nyana ngabiasakeun khair bener cak raja ngeunaheun ieu pendidikan ieu
jadi beban khair bae diajak nembak kalau begitu nembak orai ngegel kacinggir aduh nyana nanya ke penasehat dah kumaha ieu khair aing hese nyebut khair dah manya ya digegel khair tetap raja khair di balik ieu pasti aya hikmah tetap khair khair sia nasihat teu beres ya nyana nyokot algojona bawa penjarakeun khair bae khair nyana ke rumah sakit diberesan jadi eta penasehat tetap kajen kumaha ge penjara atunya nama tenang bae di penjara ge khair bae penasehat mah khair beres cager tak menang sabulan nembak deui nyana make asisten anyar nun teu khair teh begitu nembak kabeneran aya orang pedalaman hutan maksa baduy mun katewa ku eta jadi suguhan dewa kebeneran pas nembak cak baduy ieu horeganan ieu mangsa aing mau tidak mau tewa cak raja ieu mun ditewa kieu kumaha ieu nyawan teh raja tidak mau tahu raja ke wakil ke rakyat pokoknya saha nu beunang ku kaula jadi suguhan dewa paeh kajen ku kumaha ge waduh geus hese ngahoiranana ya otomatis Gusti Pandian nyana di jogedan geus macem-macem beres caritana langsung asisten heula disuguhkeun ka dewa langsung lenyap begitu tuan raja dek disuguhkeun di deuleu heula barang di deuleu cinggirna hiji cak orang primitif waduh dewa moal daekeun lamun eueuh cinggiran jadi aya kekurangan ye dewa mah kudu nu sampurna bae lamun aya kekurangan moal daekeun maka cek manehanana bapak tidak jadi saya suguhkan kepada dewa emang kenapa sebab cinggir tidak ada khair kakar kapanggih deui tamin khair bener khair ya gajen ku kumaha ge waduh paingan cak penasehat aing khair bae di balik khair aya khair nyana balik ka kerajaan mana penasehat aing keluarkeun keluarkeun aman begitu keluarkeun kunaon ieu beri diamankeun ku sebab gara-gara maneh nganasehatan ka bapa khair baheula eukeur cinggir bapa digegel orai cek maneh khair karasa ku ari ku bapa kitu kunaon atuh bapa pandek disuguhkeun ka ditu jeung penasehat bapa anu anyar gaganti maneh ka dewa haju atuh itu penasehat mah apa geus bapak henteu lantaran cinggir eueuh hiji dewa teu daekeun lamun cinggir eueuh hiji mantak inget ka nasihat maneh khair ternyata eta penasehat ge meluk bae khair kunaon maneh kenceng amat atuh kula ge lamun teu dikapenjarakeun meureun kula anu paeh ka ditu heunya ya ge khair nah hilim teh geus bae dicoba dirasakeun tahan dibalik sesuatu aya hikmah kuajan ku kumaha ge kenaikan pangkat aya hikmah keturunan pangkat aya hikmah naik sugih aya hikmah turun sugih aya hikmah urang ka dieu urang ka ditu aya hikmah urang dipake ka resep ku pamajikan aya hikmah dipake ka bendu ku pamajikan aya hikmah selalu aya motivasi bae kajeun ku kumaha ge iyalah hilim mun teu ngaji bab hilim moal bisa mantap kula kuari mah geus lah moal nganasehatan rakyat dek nganasehatan sekda mah awat boleh ti kuari hilim nya engke lamun kapanggih jeung bupati ngaji naon di Cilongok hilim pak coba contohan kula ge can bisa pak hilim ge waduh masyaallah moal bisa sakicep Kangjeng Nabi ti Masjidil Haram ka Masjidil Aqsa lamun teu boga hilim moal bisa nu paling hebat hikmah moal bisa sakicep lamun teu bawa hikmah mah maka urangnya dititah
boga ilmu hikmah maka loba santri anu ka Cirebon ka Panuragan neangan ilmu hikmah maca kulhu 1000 sapeting salila 40 poe dahar nangan seukur sacomot balik teterak ditembak po ye hikmah hikmah jurig sama kos kitu mah lain Habib Rozak ngumpulkeun keris batu segala rupa malah mah aya nu datang ka imah kula edan kunaon ye edan lantaran peuting ngagosokan batu bae jadi nyana kasurupan orang aya batu nu nyurup batu aya nu nyurup kasurupan cenah kiai kuari ka mana batuna geus dipiceun atuh lain bawa ka dieu emang deuk lu kumahakeun sugan bae panitia masjid kasurupan deui ieu teh batu da eta teh hikmah jurig lain eta hikmah mah saluhureun hilim Masya Allah mun sabar bae urang geus hese ditambah ku hilim sangat sulit ditambah deui ku hikmah sangat sulit Masya Allah Kangjeng Nabi mah teu hese sebab dicician bukakeun bersihan cicikeun plek tutupan deui ngeunah beuh urang lamun kos kitu mantep masak datang ka imah geus siap besok siap masing-masing nu seukeut black ku sorangan set golbu black isuk dikubur atuh ngasian hilimna make guru mursyid ku sorangan mah hese urang kudu boga guru wa tarusyamsa idza tala'at tazawur an kafim zatal lamini atakrihum zata shimal wa hum fi fajatim dzalika min ayatillahi may yahdillahu fa huwa muhtadi wa may yudlil falan tajid lahu waliyyan mursyida kudu boga waliyyan mursyida anu ngasupkeun ilmu mantak ngaji unggal peuting santri ngaji unggal poe santri ngaji deui terus mingguan ngaji deui bulanan eta teh deuk ngasup-ngasupkeun ilmu hilim jeung hikmah maksudna abeh bisa hiber mantak Habib Rozak mah di imah teh sok kikieuan hiber enggak nih gua nih ini terbang enggak nih aja lolonja baru dikit cek ganda terbangnya sekolah tuh air lolonja letik itu mah tuh moal paeh maning ti luhur munara ka handap sekaligus wassalam Habib Rozak selesai geus det nah itulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah lamun urang geus dieuseun ku ilmu hilim jeung hikmah sarua jeung Kangjeng Nabi bisa sakicep minimal urang 10 kicep Kangjeng Nabi kaluhur ka Sidratil Muntaha sakicep atuh urang 10 kicep bisa nu mantak dipertanyakeun apakah bisa semacam Kangjeng Nabi Isra Mi'raj apakah ada umat lain hamba lain anu bisa sakicep cara Kangjeng Nabi aya diabadikeun dina Al-Qur'an lamun Kangjeng Nabi diabadikeun di ayat subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa urang ningali cerita kisah Kangjeng Nabi Sulaiman alaihi salam ketika mindahkeun singgasana seorang ratu Bilqis anu aya di negeri Saba dipindahkeun ka negeri Yerusalem Kangjeng Nabi Sulaiman merintahkeun saha nu paling jitu setan tetap sapoe jin tetap berjam-jam aya seorang hamba Allah anu henteu kacaritakeun henteu kadengekeun hanya hamba anu rudin hamba anu biasa Asip ngaranna jadi orang Asep yang Asip nyana siap mindahkeun kumaha cek Kangjeng Nabi Sulaiman kesiapan maneh abdi siap mindahkeun singgasana Raja Bilqis ti Saba Yaman ka dieu ke Yerusalem sakumaha tuan bentak kicep meneh bentak geus aya di dieu woi mantep leuwih ti mantep tah mantap sekali Jogja tah mah mantap sekali wah enak sekali dicoba menyeman bener baik Kangjeng Nabi Sulaiman bentak beureum bentak deui geus aya di dieu
Masya Allah diabadikan dina Al-Quranul Karim. Eta nu diabadikan dina Al-Quran teh lain jelema laletik nu ku urang kuari kasaksian bae ge nu hiber, nu urang kuari jaho Syekh Mansur Buyut Mansur ti Mekah ka Banten sakicep, Kiai Khalil Bangkalan ti Mekah ka Madura sakicep, nu ku urang di Zarahan Syekh Abdul Muhib Pamijahan ti Mekah ka Mekah dia ka Tasikmalaya sakicep. Ya Allah ya Rabbi marukan kumaha lamun urang geus dieusian ilmu hilim hikmah maka sarua urang ge bisa datang ke Allah, tinggal neangan ilmuna ye hayang kos kitu apa aya ye di SMP aya we SMA di kuliah di mana atuh ayana, di mana teh ilmu kos kitu ayana. Lamun ente bisa hiber dek ka mana maksud coba ayo. Coba kira-kira lamun bisa hiber dek ka marana. Dek nanya panitia aing mah Rusdi sia mun bisa hiber dek ka mana Rusdi? Bali belon deh coba. Atuh ka Bali mah teman leping-ping. Wah, teu beres. Begitulah para jamaah. Nu mantek kembali deui ka diri urang. Urang endek henteu ka Allah, tanya awak urang. Kesiapan urang dek ka Allah datang ka mana? Sehingga urang endek henteu ka sorga, tanya awak urang. Ketika urang nanya ka awak urang sia endek ka sorga apa endek kesiapanana datang ka mana? Ketika henteu siap dek ka sorga berarti sia dek ka neraka, siap henteu sia ka neraka. Aya di diri urang. Ulah neangan jauh-jauh. Aku saya jelema kukulintingan wali ya katukang kaharep kapanggih ku santrina mama ieu katukang kaharep naon loba omong aya geur teangan naon nu diteangan kunci leungit kunci leungit neangan muridna kulantaran teu kapanggih bae penggede ge nareangan kabeh mun kuari mah polisi abri ilu nareangan ya sekda neangan lah deh neangan suka kaler ka kidul ka wetan ka kulon nyanana kieu kapanggih henteu geus sapoe dua poe diteangan kunci teu kapanggih ditanya mama ieu nu leungit kunci naon sagala rupa aya di dinya sabendel cakna leungit kabeh kunci atuh mama ieu kumaha bisa leungit kieu nya eta teangan deui teu kapanggih kulantaran teu kapanggih bae ditanya nu bener mama leungitna di mana leungitna di jero imah apa nih teangan di luar di jero imah mah poek cek cenah aya di luar mah caang sugan bae aya di nu caang bloon cenah mama tah aya leungit di jero imah di teangan di luar itu mah kapanggih-panggih cak mama pugu sia nu bloon aing teh deuk nyapertikeun kebloonan sia teh boga kunci di jero hate kunaon atuh eta kunci di jero hate kunci naon bae ge aya kunci Allah aya kunci surga aya kunci neraka aya kunci sugih aya tah lamun ngadenge sugih coba kunci susah aya kunci naon bae ge aya di jero hate kunaon haju sia neangan di luareun hate bloon mama teh sian bloon jiheu nya urang bloon ka lain mama sian bloon goblok aing mah nyontoan doang tuh jadi emang ai jeung wali mah hese okos tu salah tapi bener mantak lamun tingkah hiji jelema ahli Allah sing hade mandal tadi Indonesia Raya eta kan kos tu bloon sabenerna mah bloon asli ieu kunci di jero hate lamun urang hayang nyaho neraka aya 7 lawangna nu mukakeun lawang neraka lain malaikat urang sorangan surga aya 8 lawangna nu mukakeun lawang surga lain malaikat urang sorangan di urang teh aya kuncina di urang teh aya cara mukakeunana
lawang neraka aya di urang, lawang sorga aya di urang. Lawang surga aya 8, urang nu mukakeunana, urang nu nutupkeunana. Lawang neraka aya di urang nu mukakeunana, urang nu nutupkeunana. Nu matak dipersilakeun deuk muka lawang sorga urang, deuk nutupkeun lawang sorga ge urang. Mukakeun lawang neraka urang, mukakeun nutupkeun lawang neraka urang. Mana lawangna? Mata, ceuli, sungut, lengan, dubur, kubul. Ieu suku leungeun eta adalah lawang-lawang sorga. Etalah lawang-lawang neraka. Koncina ulah neangan hese-hese di jero qalb. Kitulah para wali, masya Allah, nyen karikatur hese tapi babari, babari tapi hese. Ternyata koncina aya dina qalbu. Ente dek mukakeun lawang sorga, sok golbuna siapkeun sebab kunci aya di dieu. Ente dek mukakeun lawang neraka, sok bukakeun kuncina aya di dieu. Urang dek nanya bae ku ari mah, ketika sekda korupsi eta berarti keur mukakeun lawang sorga apa neraka? Sekda urang mukakeun sorga apa mukakeun neraka? Siap bolong. Ketika panitia masjid nu ngaranna Haji Masuri aya jahe haju kunyana dideleukeun bae dadana lantaran poe Minggu tiap panosok mere nyana panosok narimana heeh tah haju ban dideleukeun lain neuleuna naon neuleuh dada sebab dadana rada lama lebih bejakeun lah baik. Tah eta Haji Masuri keur mukakeun lawang sorga apa neraka? Sia nyaho sebenarnya mah. Sebenarnya mah sia nyaho tapi sia ge osok blon. Lamun urang peting-peting main bola sok jam sabaraha? Jam sabaraha? Jamna. Tuh. Lamun teh disetel main bola, kiai haju nonton main bola, eta kiai keur mukakeun lawang sorga apa neraka? Coba, tunjuk mana kiaina. Cepat. Gol urang nu mukakeun kuncina. Lawang sorga jeung lawang neraka aya di urang. Lamun ente tengah peting kebeneran aya awewe komo ditongtonan atawa di nu rada sepi awewe ngadeukeutan aju ku ente dideuketan aju leungeun nyekel susuna. Nah eta keur mukakeun lawang sorga apa neraka? Sebenarnya mah aing hese magahanana ka sia. Ja sia geus nyaho sebenarnya mah. Kuari mah perbandingkeun bae lah perbandingkeun. Ieu sebenarnya sararia lobaan mukakeun lawang sorga apa lobaan mukakeun neraka? Jawab. Atau teboga kaisin muka neraka. Ya Allah ya Rabbi, berarti aing kuari hirup babarengan jeung ahli neraka. Sedih amat ya aing hirup. Gusti Allah kumaha urang lawang sorga aya di urang, lawang neraka aya di urang, kuncina aya di jero qalbu ulah neangan di luar kunci mah. Kadang-kadang orang kan babari jasa ngomong be si anu kalakuanna teu beres, waduh si anu si anu eta kabatur mah bisaan si anu pugunya nage anu eta kuncina. Nah kunci hilim, kunci ilmu, kunci hikmah makrifat aya di jero hate urang nu ngendalikeun. Peanganlah kunci simpen di dia. Ya Allah ya Rabb. Lamun urang geus bisa hilim aya di dia, ilmu aya di dia, hikmah aya di dia. Urang lain aya di alam ieu. Lamun urang aya di alam ieu mah kieu bae. Artina kieu bae teh kumaha? Urang ka Bandung 3 jam. Mun teu macet 4 jam. Garut 6 jam. Kitu bae kajeun kumaha ge. Di alam ieu mah kitu bae. Urang naik pesawat ka Singapura. Sabaraha jam kana pohoan min ka dieu? Ka Singapura? Sajam leuwih saeutik.
aing ke Singapura teu nyaho kaler kidul. Berangkat peting balik peting. Ka Singapura pernah tapi teu nyaho beurang. Cak batur Singapura rame cak aing mah teu. Sepi Singapura. Teu manggih jelema hiji-hiji aja. Sebab aing mah berangkat ti dieu peting, zarah ka makam, memeh subuh balik deui. Subuh geus aya di Jakarta. Jadi teu nyaho beurang ka Singapura teh. Ngan ulah eleh sumpah doang batur nyaritakeun Singapura geus aing ge. Geus aing ge ka Singapura. Ketika ditanya rame kiai, teu nyaho rame aing mah. Sepi Singapura. Lamun urang aya di alam ieu bae mah kieu bae. Singapura sejam setengah. Urang ka Mekah 9 jam. Urang ka kitu Eropa 18 jam. Ka Amerika 18 jam. Kitu bae di alam ieu mah. Ketika urang aya ilmu hilim hikmah jeung makrifat dibukakeun hijab fakashafna anka gitu pabasarukal hadid blak dibuka ku Gusti Allah ulah di alam eta atuh capek sok kadieu sub ka alam eta disebutna alam malakut urang kuari di alam mulki. Lamun urang geus dibukakeun fakashafna anka gitu urang asup ka alam malakut disebut alam malaikat. Di alam malaikat mah di alam malaikat perbedaanna per hari 50.000. Sapoe di ditu di alam malaikat di urang 50.000 tahun. Sakali deui sapoe di alam malaikat alam malakut di alam urang 50.000 tahun. Masya Allah. Ta'rujul malaikat warruh ilaihi fi kulli yaumin kana miqdaruhu 50 sana 50 alfas sana. Ta'rujul malaikatu naraik malaikat warruh berikut malaikat Jibril ketika mawa ruh-ruh urang diangsongkeun ka Gusti Allah ilaihi ka Gusti Allah fi kulli yaumin unggal poe miqdaruhu kana miqdaruhu nu aya ukuranana 50 alfasana 50 tahun sapoe di alam malaikat 50.000 tahun di alam urang. Masya Allah tikalkan ke urang boho hese nu bata kecepatanana luar biasa sub ka alam eta Mekah salengkah, Madinah salengkah, sub ka alam eta, Banten salengkah, sub ka alam eta, hayang ka mana urang? Kanjeng Nabi diasupkeun ka alam nu eta. Sakicep ka Masjidil Aqsa, sakicep ka Sidratil Muntaha, sakicep turun, sakicep ka Masjidil Haram. Kanjeng Nabi na geus nyaho alamat. Kanjeng Nabi teh kapan uswatun hasanah? Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yaumal akhir. Kanjeng Nabi teh contoh mun Kanjeng Nabi na geus dibere nyaho ka alamat Gusti Allah. Kita dibejakeun ka umatna nu penting ilmu, hilim, hikmah jeung ma'rifat bakal akur jeung Kanjeng Nabi. Sok gerage urang ilmuwan golbu urang hiliman gerage geus dihiliman dihikmahan jeung di ma'rifatan. Wow fakashafna anka ghitaat buka pabasarukal yauma hadid mata urang lain mata nu ieu bakal cekas nerowong lain bae nu ieu lauhil mahfuz kadeuleu handap bisa kaluhur bisa. Kiai kula mah hayang carana bae kumaha carana dibere aya 4 cara sebab di urang aya 4 mata. Nomor kahiji mata kasat, nomor kedua mata perasaan, nomor katilu mata gelbu, kaopat mata pagawean. Urus mata eta gerage. Lamun diurus ku urang mata ieu, diurus ku urang mata kalbu, diurus ku urang mata perasaan, diurus ku urang mata pagawean. Urang bakal asup ke alam malakut. Carana kiai sok regepkeun ka dieu. Supaya orang bisa hali berkabehannya. Pereum. Plek delekeun heula ulah ka pereum. Delekeun pereum ieu kakarak mata kasat. Kuari Allahu Allahna asupkeun ka irung. Tarik
Allah keluar, irung kudu dileureut ku mata perasaan. Allah 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 naik, awas ya, bisa haliber kabeh ya. Tenang lah, iya kan pelajaran hiber supaya haliber geus beres peureum ieu hu Allahna di irung kuari asupkeun ka kolbu, ulah napas hap sabaraha lila kiai sekitar setengah jam. Tuh kan ulah napas ya isuk hiber ka kuburan. Pangheulana dikubur sekda. Oh, atuh hayang belajar kos kitu kudu menang sambarangan. Kudu tapak heula tina dahar tina nginum sabara poe. Tapak heula mata ulah pake dedeleuhan, tapak heula ceuli sebab ieulah mata, ieulah lawang-lawang anu bakal ngarusak. Dek dikasorgakeun berarti lawang narakana kudu ditutup. Mata ditutup lawang narakana ceuli, tutup lawang narakana irung, tutup pinarakaeunana sungut, tutup narakana supaya muka lawang sorgana. Berarti kan kudu dibimbing zikirna teu sembarangan zikir kakarak bisa. Ieu maksudna naon kiai ngomong kitu? Ternyata Kangjeng bisa hiber, urang ge mun endek hiber bisa. Kiai kula hayang jasa hiber, ayo ndek ka imah kiai, ayo mau sapi sia ka imah aing. Sapi hiber kage ajeun ku kumaha. Lamun urang geus hiber diluhurkan ngeunaheun pleng. Aju urang diluhurkan ngalamun aing ka mana kulantaran kebal teuing ngalamun ragag. Aju ragagna ka laut. Teu kacaritakeun. Ieu sakadar nyaritakeun. Ternyata aya petunjuk-petunjuk cara Kangjeng Nabi. Lamun Kangjeng Nabi dibere buruk eta kan bahasana bahasa Kangjeng Nabi. Lamun dimodif ku ahli tasawuf, ahli thariqah, buruk tina barkun teh artina kilat. Berarti sakicep. Sarua Kangjeng ge ngan Kangjeng lamun ngomong kos kitu ieu kan dek diabadikeun di Al-Qur'an. Geus lain di sorga bae urang boga kendaraan buruk, jakuari ge urang boga, jakuari ge urang bisa. Jalain Kangjeng Nabi bae nu naik buruk, Kangjeng Nabi Ibrahim pernah naik buruk, Kangjeng Nabi Musa pernah naik buruk. Pernah hampir nabi-nabi nu sejan lantaran wow jeung Gusti Allah, pernah mi'raj ka Gusti Allah, geus naik buruk. Atuh lain para nabi para wali ge geus naik buruk. Hi atuh buruk teh kilat. Masya Allah karim. Nah, urang teh kudu pinter sebab lamun bodoh bae hese. Cari teh jelema bodoh, bahaya. Aya jelema naik pesawat deuk ka Mekah. Bodoh ya jelema bodoh ya. Kan di pesawat teh di hareup mah kelas bisnis. Kula ya pernah naik pesawat kelas bisnis. Orenganan tersiksa. Di kelas bisnis teh kudu make bahasa Inggris bae. Ai di kelas ekonomi mah urang teh waktu disuguhan, waktu henteu. Di kelas bisnis mah jam sabaraha bae urang hayang cai teh, kopi teh, roti teh dan sebab bebas di kelas bisnis mah ngan bahasana Inggris. Ai kula bisana ngan yes jeung no. Sakitu doang, tungtung nama aing tersiksa. Senang tersiksa na atuh teu bisa pan ngomongna. Lah dihenteu-henteukeun bae. Ngan kulantaran lapar, ya nurutan batur. Toel. Nyana ngomong make bahasa Inggris. Kukula dibejakeun. Maksudna aing hayang kos kitu tah. Nyana seri yes benar datang aing nu nyana mah gede nu aing leutik ya leutik amat sih. Asana teu seubeuh bener bae teu seubeuh ieu kan urang hayang nambah ngomong naon geus beak pan tadi hanjakal dibeakeun lamun aya mah kitu setengah Noel kos kieu deui gitu kan ngeunah ieu geus beak hese tersiksa aing. Bisnis. Nah iya ya bisnis. Nah aya orang Banten. Pan orang Banten mah karampungan min.
Kampungan orang Banten. Jeung kumaha aing bae urang Banten mah tanya sekda ge. Naik kapal di Mekah. Begitu naik kapal neuleuh di kelas bisnis burung lalega nyana diuk di dinya. Tere bae. Pramugari geus ngomong Bapak. Bapak mah kursinya bukan di sini, ini nomornya di belakang. Wah, sarua mayar. Bisa. Atuh aduh. Bisa. Pramugari geus sesele melalui pramugara. Cek pramugara, Pak, mohon maaf. Ini kelas bisnis, Bapak kelasnya ini di belakang. Yuk saya antar. Wah, sia naonan. Mayar aja sarua. Naon-naon dia. Enggak, saya pilot turun. Pilot turun. Turun tangan pilot. Cek pilot tidak akan diberangkatkan kapal ini sebab penumpangnya ini di kursi ini. Ini kelas bisnis, Bapak mohon maaf ya supaya kita berangkat. Ini ke belakang. Ya sia, kos aing teu mayar bae. Boloon sia. Bisa berangkat bae geus. Hayu geus. Sarua. Wah, cek pilot kakarak manggih kos kieu. Gas. Urang berangkat bae geus. Berangkat ngan pilot mohon. Coba aya kiai eueuh di dieu ya. Maksudnya coba doaankeun supaya kemundur. Aya, geus langsung ka luhur. Eta bosnya bos anu di kursi bisnis nangtung bae nya mah pan gengsi dekat tukang. Gengsi nyabure teh kos mamin gitu tah. Oke, banyak ieu kursi aing ieu. Barang di dieu waduh Banten ieu pan. Ari marah pannya nama golok pan. Kamu mau golok pan. Kiai turun tangan ngaharewas. Mundur ka tukang. Bener. Ya bos naik di bisnis. Diukna turun eta kabeh heran ku pramugari teu nurut ku pramugara teu nurut ku pilot ke teu nurut tapi ku kiai nurut. Nah dek nanya bae ka kiai, hampura kiai eta sih bisa nurut gitu kumaha diharewas. Gampang kumaha kieu ngaharewasna. Bapak dek ka mana? Dek ka Mekah. Hampura mun dek ka Mekah mah korsina di tukang nu di dieu mah ka Mesir. Bapak ini ke Mesir di dia baik. Oh, aing atuh ke Mesir sakjana. Turun ya ke tukang. Eta bodoh teh dibawa kos kitu eta. Sakapal ge sakjana waduh, aing aturan ke Mesir sakjana. Ta eta bodoh, eueuh ilmuwan di dieuna. Hese atuh ilmuwan maka jen kumaha ge. Barang datang teh ka Jidah, cenah ka Mesir. Ya Mekah kene. Pilot hampir dibunuh gue nyana. Goblok cenah sia. Ya ke Mekah kabeh. Eta baduy. Ilmuwan mah hese atuh kajen kumaha ge. Endek ka Allah kudu aya ilmuwan. Sarua birokrasi ge urang dek ngadirikeun perusahaan lamun urang eueuh ilmuwan atuh kandas. Kadas kajen kukumaha ge urang dek ka Allah oh ilmuwan atuh salah kajen kukumaha ge tetep bae kudu make ilmu. Okos Ki Junaidil Baghdadi ngayakeun pengajian lambat laun ribuan. Begitu ribuan gubernur raja milu ngaji. Begitu milu ngaji langsung kan gubernur nawaran ka Ki Junaid. Yai kula geus jadi murid kiai. Ya alhamdulillah. Kulantaran kula ieu gubernur di dieu, kula kan jadi murid kiai, maka kula endek menawarkan jasa. Butuh naon kiai? Bantuan ti kula keur meujeuhna ngajabat. Ki Junaidil Baghdadi mah tungkul we kieu. Barang tangga teh. Kula mah kieu bae. Bapak Gubernur harap supaya libur ngajina ulah ngaji. Kaget Gubernur. Mama, kitu kasinggung ku bahasan teu. Kitu keheul ka kula henteu. Kula mah ngajak ka Allah, henteu kasinggung teu keheul. Tapi kok kula tita ulah ngaji? Ulah bae heulanan lah. Henteu kula mah yang jelas desa ulah ngaji kumaha ieu maksudna ulah ngaji. Sebab Bapak Gubernur ngarobahkeun hate kaula.
kamari ieu kula ngaji lillahi ta'ala ngajak manusia dek diajak ka Allah resep teu resep pokona dek di ka Allah keun kasinggung teu kasinggung dek di ka Allah keun urusan kasinggung jeung teresep urusan pribadi tapi ketika gubernur nawaran ngagelok hate kaula ketika ditawaran kubur gubernur hayang naon jeung kebutuhan naon maraka cabang hate kula hayang ngabangun ieu hayang ngabangun itu waduh cak kula lamun aing ieu diteruskeun ngaji gubernur di hadapan aing anu cilakana batur mah datang ka kos kitu ngaji kusebab naon aya ilmuwan coba tawaran kaki Pudoli Jaki budal ya tuh aing atuh ditawaran proposal geus ka ditu. Ieu tah wali mah kos kitu. Aya nu nawaran robah hate aing cilaka aing. Kamari aing ngajak ka Allah. Kuari berarti aing geus hayang ka sia, hayang ngahormat aing ka sia. Kajen teh diajian ku sia aing daripada cilaka aing di akhirat. Wali. Aya naonan? Ilmu, hilim, hikmah jeung marifat. Masyaallah. Aing teu bisa hiber gara-gara gubernur ngaji aing teu bisa hiber gara-gara raja ngaji daripada aing teu bisa hiber kajen teu ngaji gubernur ka aing jeung teuing aing mah urusan kana neraka jama boh kejemahan gitulah para wali Allah Masya Allah karim. Nah ialah orang lamun nyaritakeun tentang asup ka alam eta duh indah jasa Kangjeng sakicep sebab lain di alam mulki aya di alam malakut ketika Kangjeng naik ka langit kahiji kapanggihlah jeung Kangjeng Nabi Adam naik ka langit kadua kapanggihlah jeung Kangjeng Nabi Yahya Isa naik ka langit katilu kapanggihlah jeung Kangjeng Nabi Yusuf naik ka langit kaopat kapanggihlah jeung Kangjeng Nabi Idris naik ka langit kalima Kangjeng Nabi Harun naik ka langit kagenep kapanggih jeung Kangjeng Nabi Musa naik ka langit katujuh kapanggihlah jeung Kangjeng Nabi Ibrahim alaihis salam nu mantak ternyata langit geus bae ku ahli tafsir wabeh di tafsiran ternyata langit renggang antara langit kahiji jeung langit kadua jeung langit katilu sebab Kangjeng kapanggih jeung para nabi di langit-langit tertentu ya Allah ya Rabb tah urang kuari Wesul Kurni ketika Kangjeng Nabi Mi'raj aya nu keur ayun-ayunan di handapeun aras naros Kangjeng Nabi ka malaikat Jibril aya teh saha nu ayun-ayunan umat anjeun Muhammad saha ngaranna Wesul Kurni beuh keur naon eta di dinya istirahatnya nama di dinya teh nikmat jasa istirahat ayun-ayunan di handapeun aras ya Allah Ki Pudoli istirahat di Citra Ki Wahab istirahat di Puri Haji Pendi mah geus lain di Puri jeung lain di Citra deui nya mah geus lain deui di Keramat Tunggak nya mah ngan geus eueuh kuari Keramat Tunggak istirahat teh ya Allah ya Rabb Masya Allah karim wali Allah ieu istirahat di hadapeun aras gideg Kangjeng Nabi eta hamba Allah dicaritakeun ku Kangjeng Nabi lamun geus aya di alam eta alam malakut komo lamun geus aya di alam jabarut geus hese nyaritakeun ada Kangjeng diantar ku malaikat Jibril datang ke alam malakut ketika dek ke alam jabarut malaikat Jibril teu sanggupeun dititah milu ayo Jibril tadi babarengan teu bisa lain wilayah emang lah aya wilayah kula mah alam malakut ketika naik ke alam jabarut lain wilayah kula henteu saeutik oh Muhammad lamun kaula naik ke alam jabarut geseng awak kaula beuh horenganan aya wilayah-wilayahna sekda di Tangerang ka Bogor mah nya ge sarua bae hansip atuh di dieu nya ada sekda ge jadi sawilayah atuh kabeh ge nah malaikat Jibril teh sanggupeun ke alam jabarut tapi Kangjeng Nabi menaik ke alam jabarut Masya Allah usul ilallah kesimpulanana ternyata horenganan perjalanan Kangjeng Nabi diawali ti Masjidil Haram teh peuting hartina peuting teh apa poek berarti urang berangkat ti alam anu poek neangan cacaang ketika urang ti alam anu poek neangan cacaang teh kudu make ilmu hilim hikmah jeung ma'rifat nu bisa nendeunan ilmu eta adalah hanya guru mursyid wali Allah teu bisa sembarangan guru
maka urang ditita wa minal laili fatahajjar bihi nafilatan lak. Ti peuting kudu hudang sebab ti peuting adalah lambang poek. Ketika Kangjeng Nabi diberangkatkeun ti peuting lain ti beurang, ieu hiji ibroh hiji contoh bahwa hamba nage ketika endek usul ilallah ulah sare ti peuting. Eueuh hiji waliullah nu peutingna sare moal aya. Nu mantap Habib Rozak mah jam 3 bae SMS. Cihuy. Asal jam 3 jam 2 nyeneng SMS. Kula mah kajenting teu boga HP tapi nyaho. Horenganan lain tas zikir tas sosonoan. Tas sosonoan jeung pamajikanna ngaroko bae. Cihuy. Huhuy. Atuh teh mah moal wusul-wusul tah mah. Paling ya wusul kadinya. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak. Lamun jelema geus dibere daek tahajud tidak terkecuali mungkin pejabat, mungkin pedagang, petani, komo santri, kiai, ustad, mantap jasa. Sebab nyana keur berangkat di tengah keheningan malam, poek buta rata, lambang popoek hayang menta cacaan. Sebulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun akan terasa gerak. Hudang peting teh bakal manggih kanikmatan. Jam 2:30 urang hudang batur sarare bakal kapanggih jeung sesuatu pasti jasa. Sabulan 2 bulan macan kapanggih tapi satahun mah mungkin kapanggih. Hujan rada ngerecek eueuh nu liwat kemudian suara hening masya Allah urang na hudang pasti baki papanggihan teu kebel aya sesengitan sengit sada sengit ya naon ya bener bae nu sok tahajud bahorenganan sok papanggihan paingan cak kiai seng beuki ngambreng bae teh sengit beuki ngambreng mantap jasa ieu mantap asana malaikat dasar malaikat barang bentak pocong pocong urang nyatu jeung pocong. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah tetep kudu dieusian ku ilmu sebab lamun bodoh dongeng hiji deui terakhir nu bodoh ye nu bodoh aya jelema bodoh ieu mah hese kan nu bodoh mah hese bae heueuhan ge ente kunaon betah mau bodoh atuh ieu mah bodoh tapi nyana wiridan bae wiridanana menang di buku lain menang di kiai di wirid begitu geus aya 40 poe wiridan tanggal malam 14 nyana keluar begitu keluar lewat ka sumur di deuleu sumur nyana gideg wah bulan ragag ka sumur cilaka waduh iya kan kudu disalametkeun cekeun lamun bulan teh disalametkeun ieu cilaka bahaya kajen kumaha ge sebab can orang adanya bulan raga ka subur ka karakuari gegeuraan bae nyana langsung ka imah ketrok palawang cak pamajikan aya naon ka bulan raga ka sumur coba ka dieu tambang nu bener ka nyana nyokot tambang panjang terus tungtungna digagaetan gitu tah dibawa ku nyana ka sumur pamajikan milu mana kak tuh jija bener cak pamajikan jauh teh bulan masya Allah cak yana teh bulan ragag aju ku kakak digaet cak yana digaet ku jana tambang dikahandapkeun kebeneran nyangkut di jero nyangkut tuh berat cak yana aduh kak mangkaning bulan mah gede cenah eta berat aju ku duaan tuh duaan jeung pamajikanna 1 2 boto berat nyangkut dina naon meureun dina batu ka jeung kumaha ge kulantaran kakebelan beunang kuduaan wah nyana nangkarat masyaallah barang deuleu ka luhur alhamdulillah kaluhur bener alhamdulillah berhasil urang berhasil blon teh coba eta si bodoh kajen kumaha ge tetep bae bodoh bae aju nyana sasalaban jeung pamajikanna bu kakak hadena aya kakak lamun eueuh kakak atuh bulan terus-terusan di sumur atuh kakak teh cak nyana pan kakak mah sekda
teu bareres. Nah, ieu ilmu nu penting. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Lamun urang nyaritakeun tentang perjalanan Kangjeng Nabi, indah. Sebab naon? Urangna cinta ka Kangjeng Nabi, iman ka Kangjeng Nabi. Kajun kumaha ge moal anggeus-anggeus sebab tama diabadikeun ku cinta moal beak urang nyaritakeun Kangjeng Nabi. Andai kata tatangkalan dijadikan pena, laut dijadikan mangsi, jang nyipatan Kangjeng Nabi moal beak, boro-boro nyipatan Kangjeng Nabi, nyipatan ka boga urang ge sarwiti anggeus-anggeus. Urang nyeun surat yang sarwiti teu beak-beak. Masya Allah. Kutulis sepucuk surat ini di keheningan malam. Setelah kutulis akan kukirimkan surat ini ke pangkuan. Niscaya surat ini akan berlayang. Berlayang surat ini tak bersayap, berjalan tak berkaki. Jurig damaja. Pokoknya moal beak. Itulah para jamaah inti daripada perjalanan Kangjeng Nabi. Kangjeng Nabi teh dijemput titah ka Gusti. Tapi ulah ditekadkan bahwa Gusti di luhur. Ieu mah keur carita bahwa Kangjeng teh wusul ilallah. Wusul ilallah madeg di mana bae Kangjeng Nabi Musa di Gunung Tursina, Kangjeng Nabi Ibrahim di jero seuneu, Kangjeng Nabi kitu Yusuf di jero sumur dan lain-lain sebagainya. Nah, Kangjeng Nabi dibere oleh-oleh ku Gusti Allah Muhammad. Yeh oleh-olehna salat. Maksudna tina 50 nu geus kamari caritakeun perkecil jadi dah 5. Maksudna ieu salat teh paranti wusul ka kaula cek Gusti Allah. Maneh geus nyaho alamat bejakeun ka umat maneh ketika umat maneh hayang ka kaula. Yeh salat nu mantak as-salatu mi'rajul mu'minin. Salat adalah naikna munggahna mukminin. Ketika orang hayang ke Allah, make praktek wudu. Teu meunang sambarangan, teu wudu teu bisa. Wuduna make cara khusus. Setelah wudu malah aya wudu zahir, aya wudu batin. Langsung orang menghadap ka Baitullah. Mun di urang di dieu ngiblat kulon. Mantepkeun hate, kosongkeun segala rupa ulah aya di jero hate. Jabatan tunda heula di luareun urang, kemudian kitu naon ngaranna pangkat tunda di luareun urang, harta tunda di luareun urang, sakabeh kegiatan tunda di luareun urang sebab urang hendak menghadap ka Malikal Mulki anu tu'til mulka man tasya wa tanzi'ul mulka mimman tasya wa tu'izzu man tasya wa tudhillu man tasya biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Seakan eueuhna naon iwal ti Gusti Allah. Mulai urang usolli Allahu Akbar. Ketika nyaritakeun Allah di dieu di jero ieu buleud eueuh anu aya ngan sakadar Allah. Keagungan naon eleh ku keagungan Allah. Ayana sagala rupa eleh ku ayana Allah. Kakarak urang bisa mi'raj ka Gusti Allah. Masya Allah karim. Tinggal insyaallah carana supaya urang hadir jeung Gusti Allah kumaha? Insya Allah kemun panjang umur meraj hareup. Carana kumaha? Nah, supaya Allah aya di dieu teh kumaha carana? Aya cara. Sebab awak urang teh sebagai gambaran kendaraan. Isuk pagi tuh ketika roh keluar baja awak urang mah dipikeun ka leuweung teu saha cenah bapa urang nu ku urang dicintai rohan mah kaleuweungkeun cenah ieu teh raja urang dikaleuweungkeun bae cenah ieu kakasih urang dikaleuweungkeun bae komo musuh mah hirupkeun ge kaleuweung bae habak kabeh kaleuweung aya roh maka supaya hadir roh nu suci sebab supaya kapanggih jeung nu maha suci roh urang suci ndek berhadapan jeung nu maha suci carana kumaha aya di kolbu urang, kuncina aya di kolbu urang, tinggal carana praktekna insyaallah iraha waktu urang bahas supaya urang mantep menghadap ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Nu jelas oleh-oleh Kangjeng Nabi geus teu asing deui salat salila urang hirup sing hade ulah dileungitkeun, ulah ditinggalkeun. Salat satungtung normal di diri urang, akal urang laksanakeun salat sebab salat adalah jang paranti ka Allah Subhanahu wa taala. Urang ngadoa mudah-mudahan urang kabehan dikuatkeun iman,
dicintakan ka Gusti Allah urang supaya cinta ka Gusti Allah, cinta ka Kangjeng Nabi urang supaya urang di akhirat urang babarengan jeung Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sakumaha tadi urang berangkat tina popoek supaya menang cacaang, urang kuari neangan cacaang, urang terapkeun cacaang ala kadar saperak 2 perak di masjid yuk. Urang babarengan maca sholawat jang neangan cacaang supaya urang dibawa ku cacaang masjid. Salatullah salamullah ala taha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah tawassalna bismillah wa billah di rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah salatullah salamullah ala taha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah ilahi salimil ummah bina afati wan niqmah hami wa min ummah bi alil badri ya Allah salatullah salamullah ala taha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah tawassalna bi bismillah wa biladi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi alil badri ya Allah ilahi salimil ummah minal afati wan niqmah wa min hammi wa min ummah bi alil badri ya Allah salatullah salamullah ala taha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah tawassalna
nabi bismillah wa bi hadi rasulillah wa kulli mujahidi lillah bi alil badri ya Allah. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, hapunten tina samudaya kalepatan sareng kakiranganana, terutama ka papasekta nu manta kukula diwanian lantaran nyana geus daftar tadi di imah kula bahwa nyana deuk siap bareng jeung pacamat untuk mengikuti pengajian mingguan. Maka orang doakeun mudah-mudahan panjang umur, selama ngajabatna mudah-mudahan diberi jujur jeung adil, setelah nyana ngajabat mudah-mudahan bisa mantep ibadah ka Gusti Allah, bisa menyatu babarengan jeung urang khususna anjeunna umumna sadayana. Urang ngadoa Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin barik wa sallim wa radiyallahu ta'ala an sadatina ashabi sayyidina rasulillahi ajma'in. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad, Allahumma ajbur ummata sayyidina Muhammad, Allahumma aslih ummata sayyidina Muhammad, Allahumma farrij an ummati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa yaqinan. Walhamdulillahi ala kulli hal wa na'udzu billahi min kulli hali ahli an-nar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma hdina as-sirat